Aduh, sing amatnya hirup dia bayalah. Utang loba, pinjol can kabayar pusing emang geus teleponan bae kudu nagih ya riut. Hei, ngalamun bae sih ya. Ulah ngalamun, Rod. Kamari kotok aing ngalamun bae sih ya. Dak, haiku ngomong kula mau bae aing si tampan rupawan kieu di sarapan jeung kotok. Tampan cina, beungeut sesa perang geus sih ya. Sia ka dia ngadon ngaledek doang. Mabur sak itulah. Tampiling sia ku aing balengo. Dek, laju bae marah. Lalagan aing marot. Asa kunaon sih ngalamun bae. Aing keur parusing wo, aing naloba hutang. Aduh, kumanya carana wo supaya aing geura beunghar wo. Eta budak ngomong ke naonnya? Pasti nekin masalah eta budak duaan. Lamun cek di sinetron marot, sia kudu menta kata tangkalan di ruyuk. Merek kopi, rokok, hakanen, sia bisa beunghar, loba duit. Maksud sia pesugihan wo. Menyawa aing kudu pesugihan wo. Ih, sia mah. Kajen lah daripada sia pusing mikiran hutang bae. Mending kitu bae urang. Ke sia lawan beunghar mah mau mikiran hutang deui pan sia. Ah, pesugihan. Wah, bahaya ieu mah. Kabur aing ah. Mung ilueun bisa jadikeun tumbal. Oh sih, aju urang neangan ruyuk ka mana tuh wo? Amananya. Oh, ka kebun si Amin bae, di kebun Amin aya ruyuk. Ruyukna rada sangar deui. Ong satu aing nyiapkeun sesajen heula. Aya tuh. Yuk. Di belah mana wo tempatna? Tuh tangkalan badi tuh. Di Geus girateun Rot suguhana. Hah? Susuguhan. Sesajen meureun kau dudu nu hajat bae sia mah susuguhan. Yo. Geus segera Rot, geureuh ngadoa sia. Wahai penungan nu di dieu, jarot hayang loba duit, hayang kabeuli mah, hayang kabeuli mobil. Bagus. Munya sia doang Rot, atuh aing geus segala hayang ih sia mah. Ai sih aku protes bae aja cek aing mah. Ih, ampun. Onggo sia. Wahai penunggu nu di dieu, jarot hayang loba duit, bawa sarua hayang loba duit tapi ulah leuwih ti jarot, saeutik bae bawa mah. Kumaha sih sia mah Rot? Enggeus loba protes ya mah, jadi sesajen aing nu mawa sia mah. Ih, ampun aing mah ja. Wahai penunggu, pohonan nu di dieu enggeus. Pemerintah jarot mah jeung bawa neun sakitu doang pokona mah. Aing geus satu Rot. Gua kabel-kabel di dieu mah, serem. Onggo satu ayo. Panas amatnya, nah hareudang kieu hayang mandi. Tapi mandi ka mananya? Cimatuk we lah. Asya kelar geus ngopi mah. Komode, kopi na kopi hidung, kopi lalaki sejati. Aduh. Beneran saya di mah Min. Lieur si racan ngopi mah, asa beulah bae ingin can ngopi lah. Be, kadieu be ngopi. Aduh. Sedep, asa ceng hari ya dedelan ge. Aing geus ngopi mah. Tah kan sia geus ngopi. Ke bantuan aing nya ka kebon. Dak, menya tenaga aing dibayar, ku kopi doang. Hitungan jasa sia, hong tenang.
kayak mau naik panen kayak kuing dibagi. Sakarung mas ya. Ulah sakarung lah. Aing mentasi nggak baik. 70% yang sia 30%. Eta sia menta apa ngerampok be. Menyagedean sia bagiana daripada aing dicangkemos ku aing. Geus sia 20% bae. Oh, geus lah kajen. Yang penting mah halal. Geus sia ulah loba bangus. Geus ayo berangkat. Oh, geus lah ayo berangkat. Siap. Aduh. Be, sama cul beladi itu nyaing beladinya nya. Siap, Pak Bos. Iya kaculnya ya. Gas. Min, aing ngasolannya, aing teu kuat, capek, aing ngagoler, geus teu kawawa. Hobe istirahat, aing sarua ya lah yang istirahat. Nya ieu aus lapar deh, aing ge pohon ieu teu mau bekal. Aduh. Aing kieu deui nya. Aduh. Be. Molor gitu nya. Yo molor. Aing kieu heula nya. Bawa. Wah, kebeneran ya, aya kopi jeung kejo segala. Aduh, udah kok kada kelar we ya. Nyaing kelapar kieu. Aduh. Tapi ieu boga sahanya. Lah, tenan naon lah hakan bae. Cokolot aing ge rezeki mah ulah disia-siakeun. Aduh. Wah. Wih, rokok segala euy. Aduh. Bodo amat lah, TB mah. Berhasil. Minum. Ngopi juga, ngopi. Wis lah, coba aing. Lanjutilah maco. Aduh, tapi yuk siraing riet amat ya. Aduh. Be. Eta si Amin jeung si Tebe keur naraon di nu panas. Arare SD ke dalam arare dan Min, Amin udang Min. Ih jelema pingsan apa paehnya? Min, udang Min. Tolong aya jelema paeh ya. Tolong. Hah, Putri? Enon Put, saan paeh? Be, Amin be, diudangkeun terek udang-udang. Hah? Amin. Min. Udang Min. Min. Udang.
Gedeng nyaput, tangguhan heulan di dieu. Dek minta pertolongan heulan. Oh, nggak segera kali itu. Wo, Rod, kebenaran sia, tolong aneng hayu. Tolongan naon be, aya naon emang? Amin pingsan. Ih, dah aku ngarepotin bae. Geus mana Amina? Di mana enak? Ayo tuh tiba di tuh di kebun dangderna. Ayo. Coba Min, udang Min, astagfirullah. Iya budak, ku ngarepotin urang bae rotnya. Wah beneran nih doang nih mau budak pingsan yang geus urang bawa posyandu bae budak yo. Posyandu, dokter. Emang batu budak leutik. Eta baju eta. Itu tuh. Pakai baju lah, pakai baju. Jangan resek. Gerak. Ini kenapa ya Pak digotong-gotong? Gak tahu kok ini pingsan kenapa gak tahu. Oh kalau gitu langsung dibawa ke ruang periksa aja ya Pak. Pak, bukan di situ Pak. Ruang periksanya itu untuk ibu hamil. Sebelah sini Pak. Salah gue yang ditinggal tuh, belah itu tuh. Gerak itu. Terus malah kan beda kan? Sian beneran. Hah? Ih, lalaunan. Tuh kan bisa kurang beratnya. Teh ini kenapa awalnya Teh? Itu Bu tiba-tiba nemuin aja di kebun, tiba-tiba dia pingsan, nggak sadarkan diri. Emang ini anak siapa Teh? Ini anak tetangga sebelah Bu. Emang dia mah agak biang kerok, agak stres juga. Min. Saya dicong-cong bayar karena Min udang Min. Nyusahkeun bae sia ih. Min udah Min. Sia ulah paeh Min, sia doang sia si jijina. Lamun sia paeh dandur bagian anu aing nu 20% kumaha Min. Aduh. Di mana ya, Be? Aduh. Di mana? Iya, Dak. Saya sih nupai, Kak. Sia pingsan Min tadi di kebon. Hah? Pingsan. Iya, dari hasil pemeriksaan kamu pingsan karena keracunan makanan. Ah, keracunan naon sia Min? Naonnya? Oh, aing tadi di tetanggalannya pas aing mantes ngebon aing eta ieu lah. Aing manggih eta kejo jeung kopi anu ke segala. Tapi kuing diakan kejo jeung kopina doang diinum. Tah pas itu kuing direksekin bae kabeh kuing tadi dilebok kabeh dihakan. Duh, Rod, kita mau jadi saden sia. Oh, jadi sia Rod pelakuna. Tanggung jawab sia Rod. Oh, jadi sia nu ngaracun aing. Haram jaga sia. Oke, stop Pak. Nggak boleh ribut di sini klinik. Sekarang siapa yang tanggung jawab? Tah Bu, si Jarot. Oh Bu, jarotan tanggung jawab. Aduh, lain mah beunghar malah nombok pusing. Makanya Rod, ulah percaya kena kos gitu. Musik, salah. Musyrik.